Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui mitra baraya, saudara dulur-dulur baraya salam dunya. Dina acara patepang deui sareng simkuring dina acara ngadongeng Sunda. Urang neraskeun deui jejer carios anu kakantun dinten kamari dina jejer carios dendam Kebawapati dina bagian ke-11 karaosnya mitranya ieu karangan simkuring punten seueur kalepatanana panginten seueur balelolna tong hilap di subscribe di like di komen supados janten bahan evaluasi simkuring dina kakiranganana mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang pedar wae ieu dongeng anu dina judul Dendam Kabawapati bagian ke-11 mangga urang kawitan wae mangga maranco. Kocapkeun geus nararepi ka imah Bah Dodo RT Juma si Etoy, si Udin, Surya nu sejen barubar arek diayakeun tahlil arek ngabadamikeun ka si Abah Buning si Abah nuturkeun nya si Maijah mada teu milu ka makam nyicah teu hawewean. Bah, kumaha engke teh rek tahlilan? Nya komo atuh RT. Oh, syukur atuh. Ari kitu mah kege da pasilah. Geus biasa diteun urang mah pan. Bar dikasubna poe ayeuna nu kahijina. Pan kamari mah maotna dikurebkeun ayeuna. Jadina ayeuna penting ngatahlil nemu ngarannya. Rek jam sabaraha engke? Pada magrib rek tos pada isya. Kumaha jang RT cik alisna kumaha ame araraya jeung jelema na teu cararapeun. Geus we pada isya me panjang waktuna. Jeung ari magrib tos magrib mah ame teu sampore teuing ka isya. Geus tos isya we pada isya. Atuh syukur kitu mah. Nya RT geus we bada isya keun mah rek jeung heuwayahna we si Nyai seunah beri dieu jeung Nyi Aminah seunah di dieu bantuan heula. Oh teu naon masuk we. Malahan man saware ge ajakan we teu naon. Awewena meh teu diputing mah. Kumaha jang waragana aya? Alhamdulillah teh euy aya dinu pamere-pamere. Keun bae ku kuring ditamahan. Aya kuring boga rejeki. Meni sagala si RT. Keun bae geus aya bae ditamahan ku kuring. Jang 7 sampai nepi ka 7 na mah dibantuan ku kuring. Secukupna. Teu apaleun mitra. Anu ukur si Etoy unggul nu apal mah maraneh si Etoy jeung RT Juma baroga milik pamere ti orang Sekeawi.
syukur atuh yang erte nuhun saacana ge mitra tangkal kai nu pareungas dahan kai daun dikerja baktikeun ku RT dikeprakeun barudak puguh ning si Etoy mah geus si Otoy lain si Etoynya si Otoy geus teu talang ke deui nyokot bedog nyacagan nu paranjang ditegasan cenah pararonok nu sasapu nu aya nu ngumpul-ngumpulkeun digunukeun di juru belah kulon anu deukeut tangkal cau jeung tangkal ranu anu rungkad. Geus nyebah di dieu we teh neun heula. Runtahna antep heula dadang daunna mah cenah garing heula. Ke lamun dieu mah geus tuus mah diduruk-duruk. Ek diantepkeun jeung gemuk-gemuk. Ceuk RT Juma. Oh, kumaha dena we da kuring mah. Geus teu bisa ieu balaluas keneh pipikiran RT boro-boro pikiran nu kitu mitra sahan teu nah atuh ditinggalkeun ku anak maot anak parawan bari jeung urut aya nu ngaguna sita jeung aya nu ngagadabah kahormatan aya nu markosa kitu nya lalakonna nepikeun ka maot boga anak nepi ka maot duanana. Oh aduh geus kitu nya. Yo geus beres mah baru-baru we heula. Ke bejaan nu sejen. Bada Isa tahlilna bejaan lebe. Tua kampung besi angang teh bejaan mah bejaan we. Nya wios ku abdi urang wartosan Cuk Jang Udin. Oh halus Din. Jeung bejaan-bejaan we itu. Talila Bada Isa tadi teu ieu teu sapeteula ngobrol jeung tua kampung jeung lebe teh da urus atuh da sangkan beres mitra bral heula atuh bubar buruan geus bararesih deui geus rarapih deui bangku geus nangtung deui ngan sabelah tangkal jamuna kari sabelah asal aya dua dahan peungas jadi sabelah bubar kocapkeun di wanci tos Isa gancangna caritanya lebe geus nagogbang heulana geus mun dijemput teh amahnya geus dijemput ku si Otoy tua kampung datang sanajan angang oge da ceuk ku RT Juma cenah kudu datang datang tarahlil gitu urang ngadoakeun kanu geus eueuh eta nya dongeng ya mitranya bade nu tahlil bade nu teu mangga dongeng ya masangkan jiga gitu. Bada Isa tos kaliwat terus Bada Isa jalma-jalma geus kumpul ya kumaha ayeuna ya eta bah kumaha naon labe orek di mimitian wae ya teh geus we sok we darda geus eueuh tungguaneun geus araya kabeh pok RT Juma ngalempengkeun sorana si Abah can teger gitu nya kanu pipikiranna jeung kanu hatena. Oh atuh ari kitu mah urang mimitian wae derak-dek atuh ngadoa babarengan tahlil samestina kumaha tahlil gitu nya
tapi sajeroning tahlil teh angin teh teu boleh teu cicing di luar. Jiga anu aya nu ngebut-ngebut tatangkalan tuluy seah angin gede sajeroning keur tarahlil teh. Anu tahlil oge rada luak liuk rada cing rarempod gitu. Tapi da ari lebe tua kampung RT mah harusu we. Berkah weuh nanaon. Dipoe kahiji tahlil. Geus lekasan, geus ngaropi bala kecrakan saaya-aya nu disadiakeun ku para ibu-ibu. Kulub waluh, kulub sambe. Sarupaning bebetian we kitu aya kulub suuk mitra. Cikopi mah teu kos teu henteu eueuh, cikopi hideung tapi da teu aya gudai mah waktu harita. Cikopi hideung, cai teh aya. Tos beres ngararopi, ngararobrol nya barubar nu tahlil teh tos arudud. Tos ngaropi udud jeung ngopi pangpangna mah. Geus bareres terus marulang marasi ka imahna masing-masing. RT Juma si Udin mah nganterkeun lebe. Payana we Din anterkeun lebe. Muhun Pak, muhun Pak RT. Teh ini bari tokroh ku iteuk geus rada kolot pisan lebe teh. Ai tua kampung mah jag-jag keneh. Ngan kawanina mah wah jauh tangen kalau RT Juma. Kuring oge balik we atunya bareng atuh tiluan. Teu da naon sauk atuh. Bah, abi mulang tiluan mulang yeuh. Cok tua kampung Kabah Dodo. Sok atuh nuhun teh eta patua. Geus milu ngadiriu henteu maka jeung ngadiriu sagala. Nya kuring ge nya ngulang wae we ieu dianjeurkeun ku Yang Udin. Pok ki lebe brawe atuh nu tiluan teh marulang kocapkeun nu di imah kari si Otoy Surya katut RT Juma katut Maijah jeung Bah Dodo. Bah wayahna we namanya ieu mono kuring jeung si Nyai mah rek balik we. Cenah naon RT atuh nuhun pisan sagalana nya meni geus dihesekeun wae ku Abah. Henteu bah lillahi ta'ala abi mah. Toy wayahna we maneh monok di dieu. Nya henteu nanaon atuh abi mah di dieu bae. Maturan si Abah jeung si Nini Ijah jeung Bah Dodo. Mamane sur. Arek we atuh. Ari si Kang Otoy di dieu mah abi garek milu mono. Maneh mah geus boga pamajikan euy, besi ngarep-ngarep pamajikan maneh. Mending ge maneh mah mulang. Bae kajeun si Otoy ngeuweul di dieu. Nya atuh teu nanaon ari kitu mah Pak RT. Kajian abi memulang wae nya. Teu nanaon abi mulang. Bae, bisi diomongon pamajikan maneh ke. Si Otoy menjelma lengo. Keun bae. Di baturan ku si Otoy mah sarua jeung di baturan ku kuring. Nya jauh abi nya. Pamitan ka sadayana abdi mulang.
bade uyuh nya mulang wae abdi nya. Judut atuh turun tina golodog. Surya pamitan ka sararea leos we atuh. Abdi ge rek mulang ieu teh nya, bah. Keun bae da aya si Otoy di dieu aya naon mah si Otoy ka imah lumpat. Tapi da moal aya naon lah. Insyaallah urang muntang we ka Allah. Dan naon ge nu Allah. Keun we pasrah lah. Ya sigana nyuhun pisan Jang RT. Nya Jang RT aing nuhun pisan. Meuni mun Jang RT pikumahaeun ieu hirup. Make jeung pikumahaeun sagala di mah. Hampura mitra. Make jeung pikumahaeun sagala da Allah anu bogana ge. Wah, geus da takdir ti Ilahi geus gieukeun bae geus. Tong dipikiran, kuring jeung pamajikan malillahi ta'ala ngabantu. Teu hayang naon, hayang beres roes we, keun we. Urang ngadoakeun anu geus eueuh, me ditarima iman Islamna. Tur dilebur, dihapus dosa perdosaanana. Beuki hade ayeuna mah Pak RT Juma pangakanu ieuna da tuluy. Ieu ngaguar kana Al-Qur'an manehna tuluy ieu kitu nya jeung tuluy diajar gitu. Atuh abdi pamitan nya bah. Nyi ayo urang mulang. Nya abi oge atuh pamitan nya mak. Maija atuh Nyai. Nuhun Nyai geus ngabantuan. Nyi Irah mah tadi geus mulang. Jeung salakina bareng. Oh gitu nya atuh abdi ge wih we nya mulangnya. Ayu nuhun. Teh nya. Nya bah. Sok we cing jarongjon keun bae si Otoy mah tadi di tengah imah we. Bere bantal jeung simut. Da bedog mamawa manehna mah tara leupas. Kukuring dititahna kitu. Nyuhun Jang RT. Raha atuh RT Juma pamitan mulang jeung pamajikanna teu kakocapkeun di jalanna geus ka ari mah. Geus ka ari mah geus narepi budakna disamper. Nu leutik hanya nu leutik nu gede-gede dipiapekeun ka tatangan. Halus budakna teu rarewel heulah meureunna kumaha didikan ti Jumana. Cag urang tuna heula carita lalakon urang Cinangka. Ayeuna urang ngaguar carita Ki Murka Saparakanca. Geus rada heubeul Ki Murka ngaleungit teh tatapa deui atau guguru deui. Sangkan hayang bisa ngaru naon teh hayang ngaragragkeun Ki Juma. Sajeroning eueuhna ngaleungit bulan balen geus balik deui geus aya saminggu di padumukanna deui teh barudakna teh geus karumpul deui. Malahan mah ayeuna mah boga kaunggulan. Ki Juma teh wedu teu neurak pan kapok kakadek palipisan ku RT Juma manehna wedug ayeuna mah. Ngaso heula mitra. Urang teraskeun deui mitra. Kocapkeun di padumukan Abah Murka
Bamurka geus saminggu mulang di panyobaan nyaeta guguru deui ka ujung kulon. Ka guruna nu baheula Ki Asmita si Guntur Geni. Oh, ade ngaranna ge nya. Kakocapkeun di tempatna Mbah Murka. Aing ayeuna mah moal kudu jerih. Moal kudu kumeok memeh dipacok. Ayo opatan jeung dewek urang ngalabana. Ayeuna mah mending oge ka lemur Cieurik. Di lemur Cieurik loba nu bereunghar. Urang ngapadog deui lah, urang usaha deui ayeuna mah. Mitra beuki garang, beuki wani. Belati di kiri kanan, kiri kanan. Kenca katuhu. Dina beubeur, bedog, ngagaplek. Aing ayeuna mah sok cobaan heula ku sia tempel. Nah, Cobaan kumaha, Bah? kadek aing ku sia hayang nyaon cik coba. Adek naon we? Embung, Bah. Manya camplak kadunungan. Aing nyoba, ieu mah lain ngajak gelut sia. Nyoba, cobaan aing. Baik, ya baik itu, Bah. Oh, sok kadekeun. Sok tah yeuh bedogna yeuh. Kok pake bedog maneh? Serepet atuh si tompel teh nyambut bedog. Arek nyoba kekuatan si Awah Murka menang bulan balen guguru kawadukan ke Tibujung Kulon. Bah, kanu naon? Ieu teh kadekna kanu naon, Bah? Kumaha sia we arek kanu hulu arek kanu naon oge sok. Teu puguh, Bah. Uing mah. Sia mah pan. Aduh. Nah, nya dipake tangan kanan teh blegug. Nyobaan. Oh, teu sawios ya teh, Bah. Teu sawios. Bae sok. Kampleng atuh serepet kampleng bedog teh. Di kadekeun kanu punuk. Kanu daging mun daging dia mah nya kanu punuk. Ngampul mitra. Olohok si tompel oge. Aing teu sia-sia bulan balen ngajedog di ujung kulon. Cik hulu aing sekali deui. Serepet deui. Buletrang kuat ngaburi nyai mitra. Bedog teh jaba ngaburi nyai jaba ngebelentrang. Suka pisan mitra. Mbah Murka kawedukan geus napel. Jigana wani ayeuna mah nying hareupan ka Ki Juma. Ayeuna mah urang cobaan ka Cieurik. Urang ngabadog deui lah. Urang ngabana deui. Ulah ngabegal, ulah garung ayeuna mah mending ge. Hayu atuh, Bah. Reueus aing mah jongjon ayeuna mah boga dunungan gitu mah. Geus dunungan kieu mah. Bener boy, daun. Gila sawahnya. Mitra rarecok anak buahna ningali dununganana ilmu pangaweruhna namahan. Wah, baru kiwarani. Ayo, pukul 8. Kira-kira wanci sareureuh budak. Meureun nya mitra. Pokona jam 8 lah cekap di mah. Bisi salah. Jam 8-an urang turun gunung. Urang turun di Lamping.
urang nguliwat ke belah kidul. Rada rada ngidul turuna amegokna ka Cieurihna teu jauh teuing. Urang sasar Imah Haji Daroji. Haji Daroji muningna boga 4 rakit. Sawahna lega. Pasti duitna ge loba. Jeung perhiasanana. Siap lah empuk jika nama lah kebelah dinya mah. Nah, sia mah ge ngomong empuk. Eueuh jawara belah dinya mah. Tukang tatane nungkul kabeh oge panyawah lolobana mah. Dan nu beungharna Haji Daroji jeung Haji Usro. Anu pabeunghar pernah pisan mah nya eta Haji Daroji. Eueuh jawaraan di dinya mah RT na ge RT biasa. Kawani. Komo tua kampung nama ting aya ting eueuh di dinya mah. Pok si tompel gede hate mitra. Ayo atuh. Saena urang marangkat siapkeun parabot. Bral atuh mitra. Taruhun ti panyumputan. Maju ngidul rada turun tapi rada maju ngidul nguliwedan Gunung Asepan nguliwed. Rada nguliwed. Soalna ayana di belah kuloneun gunung. Kulon rada ngidul. Lemur Cieurih teh. Wah, mitra datang ke tempat geus teu dicatur deui kitu nya, nu dituju teh geus mun gagabah teh mah geus teu make perhitungan da geus karong eueuh jawara di dinya mah. Bener mitra. Imah Haji Daroji dibabad gabe perhiasan, duit, pakaian, beas, naon. Ku genepan ketujuhan asana mah genepan. Kabeh mararawa. Nu bogana dirogahala nepikeun ka tatu. Eueuh pisan anu nulungan. Ucapkeun geus beres. Babadaug rampog jeung ngaguna sita nu boga harta. Baralik deui ka tempatna panyumputan. Ka tempat panyumputanana. Nya empuk bener euy pel. Ya halus. Nyebut empuk teh eueuh perlawanan pisan seutik-eutik acan ti orang lemur. Halus pel. Atuh mitra barungah pisan. Hasil. Menang beas, menang duit, menang harta emas. Sameunang we nya mitra asa geus unggul deui wae mun unggul teh mah asa geus meunang deui. Cak urang tuna heula keun urang bulak-balik dekok ke mitra da ari teu dibahas di bulak-balik mangkena teh kumaha atuh asa teu nyambung. Hapunten nya da ngadongengna ge diajar. Urang kocapkeun di lemur Cinangka deui. Balik deui maju geus kaliwat arek maju ka tiluna. Keun tuncal heula sapoe mah nya da kitu keneh meureunan tahlil mah. Tah nu rada ieu mah di poe tiluna. Biasa nu geus bada Isya ngariung deui arek tahlil. Biasa geus ngarariung opieun heuh aya kitu nya geus hadiakeun deui disadiakeun deui. Biasa tatangga namahan malahan nu mantuan di dapur. Nu ieu tahlil biasa. Kumaha ya teh mimitian deui wae mimitian. Geus mimitian leader we. Eta palebe. Der we sok we mimitian deui. Dedak-dedak katu ngadoa palebe. Kumaha ilaharna ari tahlil gitu nya. Sok tahlil gitu.
Keur meujeuhna tengah-tengah aya sora nu ngabangingik ceurik di pipir imah. Aya nu ngabangingik ceurik jeung tulung-tulungan. Sorana rada pika keungeun. Tulungan, tulung. Ma, Abah. Mitra, atuh rada jing karurubu kana talil teh. Daet atra pisan. Ngadenge aya sora anu ceurik. Awas sora awewe. Ejeung aya gogoaran sora orok. Wah, ieu mah geus moal teu salahnya mitranya. Ma, tulungan abdi atuh ma, kumaha nasib abdi ieu sanajan geus buka geus dikubur ge. Abdi ka mana leos ieu teh? Mitra, cing karorejat anu tahlil RT Juma cengkat. Palebe rumangieung bari jeung nangtung cengkat. Puguning Mbah Dodo. Terus maju ka deukeut sora. Pas geus deukeut sora, alah mitra wakosna ka Bujang Sep. Keun heula urang tuna heula ieu carios. Enjing urang teraskeun deui dina jejer carios dendam ka Bawapati. Karangan Sim Kuring sanaos ala kadarna eta nyan diajar lah namina paud Sim Kuring. Teu boleh teras diajar. Cageula mitra tong hilap di subscribe channel Suna Bandung Kidul, di like, di komen. Sakitu nu kahatur ti Sim Kuring, mugi cing sarehat daramang cing arageung milikna ka pamirsa, ka mitra baraya dulur saudara salam dunya. Mangga sakitu wae ti Sim Kuring, hapunten nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.